Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ke-12, adat kudu dihormat. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Suratul Baqarah ayat 282. Manfaat keur manusa ku kasabna, nyakitu deui madarat ku kasabna. Hukum adat eta wajib dihormatna, lamun henteu tah jabbariyah ngaranna. Nu ngeuweuhkeun kana pakasaban makhluk, eta kafir jabbariyah geus kaceluk.